Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sataacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun ka saha wae di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Hatur nuhun kantos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Mangga urang lajengkeun carios indung budak bagian ka opatnya. Kumaha lajengna ieu carios? Mangga urang kawitan weui. Terus kuring nangtung bari ngaliuk kamarni nu harita beungeutna katempo pias jeung rempang rempeng. Romlah sia aya naon maneh teh? Ek eureun moal sia teh ngahalangan mama. Yeuh erek hirup mamah teh bagja jeung bapa sia. Teu nyangka Marni bakal ngomongna teh make sua sia bari nololong leumpang nyampeurkeun ka budakna. Mamah nu tega mah ngabalenjokeun Neng. Pan mamah teh janji cenah moal ngaganggu deui ka bapa teh. Naha geuningan mamah teh kitu ngabohong. Ngadenge jawaban budak kaindungna kitu teh kuring reuwas tapi bari langsung wae keuheul ka budak anu nyungculang ngeureunkeun acara kuring jeung Marni nu rek di rapalan. Nya mata kuring langsung ngagusur duanana ka teras imah. Romlah maneh teh bener-bener geus bangkar warah jadi budak teh. Solonong ka imah batur ngahalangan acara sakral. Yeuh dengekeun atuh panu kawin teh bapa. Yeuh indung maneh ieu teh. Indung pan anu ngandung lain piindung tereun ieu teh. Teu katahan ambek kuring. Nya ngomong munah maneh ka anak, ngomong kasar teh ka budak nurutan indungna ngan henteu we ari ngomong sua sia mah. Tapi Pak, tapi naon? Tuh tingali indung maneh. Nya teh diajar ngaji maneh teh, Neng. Talapak suku indung. Tuh tingali pan aya surga dina talapak indung maneh teh. Keur anakna bangkar warah teuing nya meni dibeakeun ku sorangan. Ceuk kuring nyengor bari ngadegungkeun tarang budak beungeutna nu bodas robah jadi geuneuk kekereket nahan ka keuheul. Nya kumaha tukang ari geus kieu teh? Teu mungkin walimahan dibatalkeun mah. Era temenanan atuh. Hayang dikoroyok ku Kang Wardi meureun jeung dulur-dulurna kitu. Ceuk kuring kitu deui ngomongna kanu jadi indungna. Ke heula atuh. Kunaon jadi ribut gede kieu? Nya kuring sadar, refleks we atuh. Nya hampura wae.
Ari Marni nu teu kareret jigana manehna rek ngaplok pipi budak tapi nya kitu-kitu teuing mah ulah atuh karunya nya wios atuh sok mamah nikah deui sareng bapak mah eh tapi naon deui atuh Neng maneh hayang asup ka neraka maneh teh wangkelang kanu jadi indung tuh karunya cek kuring beki geuneuk kuring ngalepaskeun leungeunna tina cekelan leungeun kuring. Geus usir barina oge atuh Kang tong diantep meni isin pisan boga budak teh lah wangkelang model kieu mah sok we atuh abdi ayeuna uih tapi ayeuna pisannya artos abdi Pak wihkeun heula artos abdi anu tos diangge ku mamah cek budak ayeuna mah ngajawabna rada heuras artos naon Neng da tengah haja jol jeplak wae kuring romlah duit sia teh gening mimiti ngarang caritanya romlah ngarah aing meureun terjadi kawin jeung bapa sianya teu naon ari kahayang sia kitu mah cek Marni kituna teh nyamber deui omongan bari narengteng nyerenteng rek indit ti teras kek heula atuh kek Neng tong nurutkeun hawa nafsu cek kuring kituna teh leungeun budak ditewak bari ngomong kitu enya bapak artos nuku bapak dititipkeun geuningan Pak di rekening Neng kanggo persiapan Neng engke bade kuliah teh apan anu 150 juta Pak cek budak ngajawab neruskeun omongan anu sababaraha kali kapegat ku indungna enya Kang enya di aku ku abdi teh duit teh dianggo tuda keur mayaran sametan waktos 2 tahun nganggur pan sapalihna dianggo keur biaya hajat Kang Wardi ayeuna tapi mun ieu bade dipermasalahkeun mah atuh engkeun wae engke ku abdi we digentosan abdi mah ridho Kang luluasan deui ka Arab ari kieu mah cek Marni kituna motong omongan budak bari maksa rek ngalepaskeun leungeun tina cekelan kuring sabar atuh sabar keun ai masalah duit mah geus loba tes tong loba dimasalahkeun atuh terela kuring mah ari kudu kalengitan deui manehna mah geus leuwih ti 5 tahun hirup nyorangan teh deui ongkoh hate deui sieun mun manehna engke leluasan deui embung balik ka kuring terus milih awakna digalei keh ku batur kumaha deui enggeus Neng enggeus mun maneh tetep embung narima bapak kawin ayeuna mah jog geura balik we Neng mah tungguan wae di imah awas yah tong ka mana-mana deui cek kuring akhirna mutuskeun ngomong kuring embung wirang atuh batal kawin ngan ukur dihalangan ku budak. Balik buru kali itu Neng gancang balik
atawa hayang digusur ku bapak kitu ha. Bro, gerak balik. Kuring nyentak deui nempok budak ngagebug ngagubeg eueuh rieup-rieupeuna kasieun pisan eta teh. Halus pisan tah kalakuan teh maneh Sarpan. Nah, maneh teh ku tega-tega teuing ka budak. Cek anu ngomong pek nu diliuk teh Cuarsih nyarenteng ka hareupeun kuring. Yeuh, dengekeun Sarpan maneh teh budak mah nyaah kabaneh. Maneh mah sok salah tarima da di hade geus ditempleuhkeun ku pangabogoh teh. Hade tah kalakuan teh kitu Sarpan. Ngarasa kawasanya da geus loba duit ayeuna mah bari ka anak mah mana deuleu. Tuh deuleu perhiasan nu dipake ku si Neng Romlah teh angger wae deuleu kongkorong pamere ninina teh beda ari ka si Marni mah sia teu mikir-mikir mangmelikeun mobil tuh meni sakitu alusna cek nyiro nyining sih kituna teh nangtung hareupeun kuring bari ngaleng budak. Matakna getah buka panon sia teh Sarpan buka rek seneng kitu rek baja maneh ayeuna rek ngawin pamajikan batur. Ari ngomong naon ari euceut teh saha nu disebut pamajikan batur teh ha tong nambah ruwet urusan atuh cek kuring kasinggung kituna teh basa lanceuk ngomong. Saha deui tuh si Marni pan Sarpan eta teh salaki si Marni can ngarasanya maneh nyerahkeun manehna kitu. Karek ngomong kitu emosi cening sih geus mimiti geus mitnah cenah Nyi Marni indung budak nu ti kamari oge tadi satujuan mun bapana rek kawin deui. Menggeus ceulah garandeng teuing. Ayeuna mah geura balik we cece teh bawa tah sakalian si Romlah saemplu jeung Ece sarwana 11-12 suka dipapatahan ku manehnya teu bener geuningan mapatahan budak teh. Sok kitu-kitu pitu geuningan maneh mah Sarpan. Tuh tingali Kang Uce bawa ka dieu Kang Tonina. Tapi cening sih malah malikeun awakna ka jalan bari ngajorowok kituna teh kukupay ka Kang Uce. Telila katempo tinu caang nya Kang Uce lempang jeung hiji lalaki nu rarasaan mah kuring oge apal atuh da asa pernah panggihnya di mana. Tapi geus ngajenghok kituna teh barang manehna ningali geuning dikawal ku dua urang jalma nu jarangkung gede make saragam polisi. Muhun cenanya duh ieu mah. Nya sanggeus nepi kitu cening sih langsung ngomong ka lalaki nu nangtung digigireun Kang Uce. Sok Kang Toni tah jelaskeun ayeuna mah ngarah pararuguh aya hubungan naon maneh antara Akang jeung Marni teh atuh. Nya Marni teh pamajikan abdi cek Kang Toni kituna teh bari laun ngajawab
bari ngalieu ka polisi nun nangtung luhureun luareun teras. Toni naonan ieu teh pan kamari cenah geus diserahkeun ku aing. Heueuh bener teu geus nyerahkeun aing teh gebeg kuring agebeg waktu Marni bengong kitu teh jiga nu kelepasan ngomong ari geus kitu mah sarenteng manehna nampiling diteruskeun jenggutan bu oh nih batuk dasar si Toni mah sia mah pan kamari teh aing teh geus diserahkeun ku maneh pan sok ka mana karep wae. Da geus beda doe atuh kamari mah Marni. Hah sia mah geus janji ka aing cenah moal betus ka sasaha deui. Duit ku sia pan geus ditarima ayeuna nanaonan sia los-los ka dieu koplok. Cek Marni jiga nu sawan kituna teh dijeritan ngomong bari ceurik ngek nya teras imah jadi rame nu araya didinya di jalan jeung nu di jero oge pada ngabrol wae ngariung di teras imah. Sudah. Ini mau ribut apa dibicarakan baik-baik ini teh. Kalau mau ribut terpaksa kita selesaikan saja di kantor ya. Cek polisi sigap nenangkeun jalma nu ngariung jiga sora. Ratusan engang atuh ngomongna pas kejadian gitu. Pak, di sini saja Pak. Saya yang bertanggung jawab. Ya, akan dibicarakan dengan baik-baik Pak. Cek Kang Wardi datang. Gitu ke polisi. Ari kuring. Nah, can bisa batina naon ieu teh. Kerawas da teu nyangka bakalnya kejadian ieu doh. Kan keheul wae, tapi keheul ka saha doh. Kawin teu jadi deui. Nah, aya wae teh pamajikan teh. Ari sugan teh geus diserahkeun we bener. Kabalejog dasar. Ari sugan teh geus di nya we geus diserahkeun geuningan. Aya wae ieu mah yeuh. Telila kadenge Kang Wardi awong-awongan nitah jelema nucing rariung teh bubar nya di jero imah teh tinggal duaan lalaki kolot RT jeung RW nu lainna mah balik we ti heula nya Ustad Mansur mah ditatagi oge-oge kareret geus di luar wae ngorolos pangheulana rurusuhan dinu poek mohon ya. Jadi kumaha ya teh Marni geuning maneh kalahkah ngerakeun akang geuning tong nyalahkeun ka abdi atuh Kang nu salah mah tuh Kang Sarpan wae ngajak rurusuhan ngajak kawin ari nu dipenta pan cenah tulung urus surat serahkeun teh jeung Kang Toni wae nya we ku Kang Toni teh disanggupan ka KUA teuing disanggupan teuing henteu ta teh cek Marni bari diuk ngahunjar nyarande kana teh mah
karena tembok imah da emok atuh da tak bisa ari di samping kebat gitu mah. Jadi benernya iya teh. Jadi Neng salaki ieu teh boga salaki ha. Eh Ayo ngomong randa geningan. Geus boga salaki mah boga salaki we atuh. Montong ngaku-ngaku randa deuleu euy. Ngerakeun. Astagfirullah. Cek kuring karek engeuh pan lalaki eta teh ngaku tukang ojek masa munggaran pisan nganjang ka imah kontrakan marni nu aya di tukangen imah Pak Deni muhunnya ngabelajogeun. Duh karunya. Eh terus kumaha jadi teh ieu teh Kang? Kudu tegas maneh teh. Mun erek-erek ieu teh kawin moal-moal. Mun moal nya maksa kajeun lah isuk pageto mah terjadi oge. Da urang mah geus erek ka Arab deui jog weh. Sinda ka Arab maneh teh euy. Naon di dieu ge parusing. Jeung yeuh mangga we cep sarpan bisi maksakeun anjeun nikah mah mangga wae. Ngan parantos nikahnya meureunnya. Meureun encap teh lebet ka panjara ha. Daek kitu di tempat gawe oge yeuh panginten pasti dipecat. Cek Pak Polisi ngajelaskeun supaya parele kitu teh lancek nyamber ngomong kitu bari Noel polisi bari diuk. Iya betul. Apa yang dikatakan sama Bu Ningsih tadi, kalau perkawinan dilanjutkan maka Pasarpan dengan Bu Marni dianggap melanggar pasal 279 yaitu barang siapa kawin sementara perkawinan dahulu masih jadi penghalang ancamannya lama 7 tahun. Cek Pak Polisi nu terus eureun heula ngomonganna kaselang kumanehna murintilkeun heula kumis nu baplangna. Maksudnya gimana Pak ini? Ya maksudnya pan sudah jelas status Bu Marni pan apa? Janda apa masih punya suami kah? Kan harus jelas kalau punya suami. Ini kan saudara Tony suaminya kan. Cek polisi bari muriltilkeun deui kumis nu baplangna. Jadi Marni kumaha ya teh? Kamari Akang. Ka Akang mah ngaku randa Marni teh. Nya ku Kang Wardi terus Malik Maido we ka adina cenah kumaha ya teh doh. Atos Pak, atos tong dilajengkeun wae atuh upami kieu mah abdi mah bade mundur. Nya teu janten nikah sareng bapana ge teu sawios. Kang, ke heula pan. Ke heula tong sangeunahna wae maneh teh yeuh. Ninggalkeun imah teh. Yeuh. Terus ieu urut biaya kikieuan teh kumaha tuh? Kudu tanggung jawab sa teh. Cek Kang Mardi nyaram kuring bari katempo beungeutna rada bosongot. Jeung gandeng Marni maneh tadi ngomong cenah duit nu dicokot ti Neng Romlah cenah aya sabagian dipake ayeuna keur hajat. Sok tah bereskeun we ku Kang Wardi lah pusing. Karek kapikir ayeuna kuring teh dibelenjokeun wae mata kuring poho. Unang eneng wae kaurut pamajikan geuning nyebut ngaran. Nya manehna lain ngajawab tapi malah ngejat asup
ka kamar terus ceklek kadenge sora panto di kunci. Lempok gitu kuring jadi kehel ngata kaharti nya kunaon budak jeung lanceuk teu nya tujuan kuring nyambung duriat jeung manehna da kitu meureun budak jeung lanceukna geus apal kumaha kana akhlakna marni. Aduh papuntenna wae nya kieu atuh we Kang ayeuna mah masalah biaya sabarahana mah keun kukuring diganti hitung sebutkeun jumlahna nya Kang nya ngan mobil mah nu ayeuna rek dipake wae ku adi akang jeung isuk serahkeun ka polisi wae ceuk kuring rek ngaguar deui obrolan nu cikeneh buntu. Tapi kuring teu nunggu jawaban Kang Wardi ngaeuhkeun wae tapi nungtun budak kaluar imah dituturkeun ku Ceningsih jeung Kang Uce polisi mah jeung Kang Toni kaluar teu kaluar ti jero tetep wae di imah. Yeuh sarpan dengekeun geura sina nyieun perjanjian atuh ku Ece nya engke ngarah si Marni teh ulah sok ngagogoda maneh deui geuleuh cece mah ningalina ge ceuk maneh lanceuk basa kuring ditanya soal polisi nu tadi di jero imah nya kuring ngomong kitu ka lanceuk tapi manehna diturunkeun hareupeun imahna nya satepina di imah sarua kuring oge can ngomong nanaon ka budak era jeung ngarasa salah gede geus liwar kanu jadi budak. Nya isukna kuring sabaraha kali menta dihampura karek kuring nanya nyaho henteuna yen sabenerna indungna budak teh boga salaki terus ngajawab nyaho cenah. Ih naha atuh Neng ari nyaho teh pewartos atuh ka Bapak nyarios ka Bapak ari terang mah jadi we Bapak teh teu penasaran kitu Neng. Ah pan mamah teh janji ka Neng pan Pak moal ngagoda deui ka Bapak malah mamah mah masihan tanjakan ka Neng. Tanjakan naon kitu Neng? Nya cenah Pak pangmayarkeun ka Bapak saurna mun mamah gaduh sametan Pak 100 juta ka Neng. Nya we disanggeman kangge artos nu aya di dina rekening Neng teh Pak. Atuh naha Neng wantun ngada ngangge artos eta Neng. Ngawantun-wantun anjeun we atuh da Pak. Da pohok oge pan mamah Neng Marni teh Pak. Mamah abdi nyalira nya kawajiban Neng pan ngajaga kasalamatan sareng aibna pan Pak. Upami Neng nyarios ka Bapak Neng nyarios ka Bapak engke ge meureun tak cana naon Bapak teh geus saujon ka mamah kete meureun rambai we kusambetan Pak izin abi teh ngajawab meuni bijaksana mateuhkeun sangkaan kuring nu nganggap manehna cecep ka indungna.
Indungna salah wae. Pan Pak sahur Kangjeng Nabi ge cenah umi pan Pak duki katilu kali pan Kangjeng Nabi teh nyebat indung anu kedah dijungjung teh Pak tos kitu we nembe abdi teras Bapak kuring ngajeng hok waktu manehna ngecap mesek sunah ka bapana. Nya neng diajar usaha tuh neng gening apal karena sunah rasul. Bapak mah hoyong-hoyong wae terang nya atuh neng hoyong terang moal tiasa pak nya kunaon neng waktosna seep bapak duh seepeun aduh mohonnya cenah waktosna kabujeng seep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.